Sampurasun. Hei babaturan, ieu Neng atos hadir. Neng rek maturan babaturan diajar basa Sunda. Urang rek diajar ngeunaan karesep. Tah, babaturan oge pasti boga karesep kan? Neng oge boga karesep, sok hidep perhatikeun naon wae karesep Neng. Nu kahiji, Neng mah resep maca. Tah, urang teh kudu getol maca supaya ilmu urang nambahan terus. Tah babaturan, Neng oge resep nyanyi. Neng mah resep nyanyi lagu Sunda. Tah, babaturan lamun nyanyi teh sorana kudu bedas supaya jadi alus. Babaturan, Neng oge resep miara kembang. Kembang di buruan imah Neng teh rupa-rupa jeung warna-warni. Sok ayeuna saha nu resep main game? Neng oge resep da main game teh. Tah babaturan, Neng ingetan lamun main game kudu inget kana waktu. Teu meunang lila teuing main game nanya. Tah babaturan, eta teh sababaraha karesep Neng. Hidep oge pasti boga karesep masing-masing kan? Tah babaturan, dugi ka dieu heula nya diajar sareng Nengna. Pendak deui sareng Neng lain waktosnya. Sampurasun.